kana diri supaya urang teh hayang dimuliakeun. Da jalmi mah makhluk hina. Mulia keneh hayam ku jeung jalmi teh. Mulia keneh entog jeung jalmi. Dina asal penciptaanana. Endog entog sakilo sabaraha? Aya hardian? Aya. Coba ibu enjing aya nu dagang endog jalmi. Aya hargaan teu? Hargaan. Hargaan mana? Endog entog berharga keneh endog entog endog beri endog hayam daripada jeung endog jelema. Ieu cenah abdi bari ngicaran endog ustad. Bari pajang moal. Moal. Sabab naon teu hargaan. Tapi eta nu teu berharga teh ku Allah dimuliakeun. Walaqad karramna bani Adam. Dimuliakeun teh ku Gusti Allah. Da urang mah teu mulia. Nemawi di mana jalmi hoyong mulia maka tong ngarebut hakna Allah. Naon hakna Allah? At-takabbur. Gede ulu eta teh ridai cek Allah teh. Eta teh salendang kami teu meunang teu pantes manehna. Ari jalmi kadah kumaha? Kadah tawadu. Tah akhlakna jalmi urang teh kadah tawadu. Naon DP rendah hati. Jalmi nu pinter takabur hina. Jalmi anu soleh takabur hina. Jalmi anu beunghar takabur hina. Teu aya jalmi anu mulia kulantaran takabur. Nawi punten Bu, lamun urang melak pare dialung, di naon disimpen leuweur taneuh atawa cecepkeun. Cecepkeun kana taneuh. Melak pare melak jagong, cecepkeun kana taneuh, leuweureun taneuh mah moal jadi-jadi. Kadang nyecep kana taneuh, di mana nyecep jadi we tangkal. Jadi we naon cabang, jadi we ranting, jadi we buah tina nyecep ka handap. Eta nya. Jalmi nu tawadu rafa Allah. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadda'ahullah. Sajalmi anu takabur bakal direndahkeun ku Gusti Allah. Jalmi nu tawadu bakal dimuliakeun ku Gusti Allah. Pan urang mah hayang dimuliakeun. Mun teh mah hayang dicium tangan ge lurahanna bulak-balik. Mun teh mah ajengan teh lamun sae teh hayang ngalap barokah. Pangarsa ajengan undang almarhum al saeni saur pun bibi gini upami pangosan model kieu teh Ibu. Tilas ibu-ibu teh lebetkeun kana naon? Kana teko. Dicana ku anjeun teh mama. Ajengan bade ka mana teh? Ieu cenah lebar barokah. Barokah pan urut ibu eta teh nu bengek nu naon dicana kesana ku anjeun barokah cenah teh. Naon eta teh? Tawadu. Ieu teh barokah hungkul ibu-ibu mah. Pan ari urang mah urang nu barokah teh, nu gaduh ilmu, nu saleh. Nu katawaduan anjeunna mah geuningan ieu nu barokah teh jamaah, nu loba barokahna teh dicandak ku tawaduna geuna. Eta komo tawaduna jungjunannya Kanjeng Nabi. Da jalmi mah kedah kitu hayang dimuliakeun mah kedah tawadu. Gaduh ilmu kedah tawadu, asa ngarasa bodoh da urang pan dipinter ku Gusti Allah. Gaduh pangkat kedah tawadu pan urang ke diangkat derajat ku Gusti Allah. Gaduh jabah harta oge kedah tawadu, da urang ge dipasan harta ku Gusti Allah. Gaduh amal soleh oge kedah tawadu. Sabab naon? Urang soleh oge disolehkeun ku Gusti Allah. Jalmi anu takabur moal asup ka surga. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Moal lebat ka surga jalmi anu aya dina hatena sabiji sasawi rasa takabur moal lebat ka surga.